Wilujeng enjing murid-murid kelas 5. Good morning grade 5 students. Today we are going to learn Bahasa Sunda about Kecap Saharti or synonym part 1. Lesson objective. By the end of the lesson, you should be able to tell some vocabularies about Kecap Saharti or synonym in Bahasa Sunda. Hiji, sinonim kecap mandi nyaeta ibak. Contoh kalimahna nyaeta subuh-subuh Yudi mah geus mandi. Subuh-subuh Yudi mah geus ibak. In English mandi teh bath. In bahasa Indonesia mandi. 2. Someah sarua hartina jeung lemah lembut. Contoh kalimahna nyaeta kasasaha oge Yudi mah someah. Kasasaha oge Yudi mah lemah lembut. In English nice or kind. In bahasa ramah dan sopan. 3. Sinonim kecap saget nyaeta siap-siap. Contoh kalimahna nyaeta isuk-isuk Yudi geus saget rek sakola. Isuk-isuk Yudi geus siap-siap rek sakola. In English be ready. Bahasa Indonesia siap siaga. 4. Kecap ngeunteung sarua hartina jeung ngaca. Sinonim kecap ngeunteung nyaeta ngaca. Contoh kalimahna nyaeta bari ngeunteung Yudi rarat reureut ka luhur ka handap. Bari ngaca Yudi rarat reureut ka luhur ka handap. In English look at the mirror. Bahasa bercermin. 5. Kecap dinten sarua hartina jeung poe. Sinonim kecap dinten nyaeta poe. Contoh kalimahna nyaeta Carlo indit ka Bandung dinten Jumaah. Carlo indit ka Bandung poe Jumaah. In English day. Bahasa Indonesia hari. 6. Sinonim kecap getol nyaeta rajin. Kecap getol sarua hartina jeung rajin. Contoh kalimahna nyaeta Yudi mah getol diajarna oge. Yudi mah rajin diajarna oge. In English be diligent. Bahasa Indonesia rajin. Hatur nuhun. Thank you. Now do the Google Form exercises in Google Classroom. See you later. Bye.